manten anyar Romen nya sanggeus na saputing jeput maranehna sosonoan ari bobogan salaki teh nya can dilepaskeun dicepengan keneh ku pamajikanana nya ditanya ku salakina kunaon neng nu akang dicepeng wae nah oyong deui neng teh henteu Kang sok emut ka jaman kapungkur abdi mah nah ari kitu kumaha mohon kapungkur ge abdi kantos gaduh nu kieu Kang eta mah salakina barang ngeunge kitu mendibun celik panonomen nah ari kitu kunaon tua oh sing goreng pamajikan main teh urut banci eta mah dewek kamari omen pas asup ka mall menikah eraan nah ari kitu kumaha wa dewek teh asup ka mall pan di mall teh aya anu jualan fried chicken teh geuningan daging ayam ari si pelayan teh awewe tadi dewek teh nyamperkeun ka dinya karekeun nepi nya langsung ditanya ku manehna Pak, mau paha apa dada? Mau di sini atau dibawa pulang? Dewek teh jadi kaeraan omen. Ada temal uang kumaha? Ada temal dewek teh. Atuh neng, ulah jeung bapak da bapak mah geus kolot. Yos we mah jadi aneng. Aya salaki anu nganteur pamajikan anak ka dokter omen. Sanggeus keluar ti ruang pariksa, salakina nanyakeun. Mana ari bieu cek dokter teh mah teh geuning naon cenah teu geuning naon cenah bapana ngan bieu teh cek dokter mah teh saeutik stres cenah kudu loba hiburan loba pelesiran bisa mah cenah ulin ka Paris ka Belanda ka Hong Kong ka Singapura ka Jerman atau ka Rusia tah kira-kira urang rek init ka mana bapana oh urang init ka dokter anu sejen we mana sabab dalam aku ka dokter anu ieu mah tuh kamana matak cagur ngan ke bapana matak gelo mana sapi bikang men nukurnya tuan yukut disamperkeun ku ucing ari teh sapi teh pangangguran nyarita kieu ka ucing maneh mah anehnya ari teh mal ucing teh aneh kumaha kitu cenah maneh mah leutik keneh geus kumisan kemudian geus kolot nya mending keneh uing sapi tibatan maneh mah nah hari dewek kumaha kitu sok pikir ku maneh geus bogus susu maneh mah loba nu ngincer ku jalma loba nu butuh tapi maneh mah tiap ka mana teh tara make BH geuningan bapana mun aya ku tega menjarkeun teh cek batur mah bapana teh kawin deui nah nya eta teh ulah sok sadenge-denge na mana ari naon teh lain kahayang teh nyarita sabenerna ulah nyaho teh baja cek batur nyeri mah teh yeuh bapana ulah rek salah arti mana kapenan kawin di teh ibadah lamun ayeuna ku bapa dibeja-bejakeun ka batur oge ka mak kasup naria meureunaan bapa mah menang pahala mana aya salaki omen nu kelempuan dokumen nya disampeurkeun ku pamajikanana ari cek pamajikanana teh bapana keur maca naon mun anteng kitu biasa we mana ieu keur ningalian surat kawin bapak teh naha make jeung ditempuhan sagala rupa lain asa ku aneh bapak mah aneh kumaha bapana adina KTP mah dina SIM jeung dina STNK kapanan aya masa berlakuna nah hari na surat kawin mah mana aya lo dewek komen datang ka imah bajeng nyepengan pipi nu kenca ari ku dewek teh ditanya kunaon jang nyepengan wae pipi teh nu kenca jeung siga nu beureum pipi teh biasa we wah nu aya masalah sareng kabogoh nah aya masalah naon kitu jang nya abdi kamari teh peda neneun kembang dina cepil nu kencana wah nya alus atuh nu kembang dina ceuli mah pikiran romantis maneh teh ujang jika film India kapanan dari kitu kembang naon anu disimpenna kembang api anu urung keneh wah buah edan sugan mah aya kolot men anu datang ka imah dokter ari umurna eta kolot teh aya we meureun naik karek 70-an wae mah
Rek mariksakeun suku katuhuna anu sok karasa nyeri wae cenah mah. Sanggeus dipariksa ku dokter, nyananya eta kolot teh ka dokter. Ari abdi teh kunaonnya dok? Sampean bapak anu katuhu kaserang rematik pak. Ari penyebabna kunaon eta teh dok? Sababna mah kumargi faktor usia pak. Aula sok kabohongan naon teh dok? Pamali eta teh. Abohong kumaha kitu ari abdi pak. Nya bieu cek dokter, suku bapak anu katuhu matak nyeri teh rematik. Sababna mah kana faktor usia. Kan suku bapak oge nu kenca teh saumur jeung nu katuhu, tapi geuning nu kenca mah teu kunanaon. Aya 3 urang murid SMA anu ditanya ku guruna omen, "Ani cenah maneh mun lulus ti dieu rek jadi naon?" Abdi mah hoyong tiasa ngabdikeun diri we Pak kanggo masyarakat. Tah sanggeus tamat sakola, panggil jeung guruna teh si Andi mah jadi lurah. Tah ayeuna maneh budi lulus sakola ti dieu rek jadi naon? Abdi mah hoyong ngamakeun ilmu we Pak kanggo anu sanes. Tah begitu kaluar sakola si Budi mah panggil jeung guruna teh jadi guru men. Tah ayeuna nu terakhir si laing cenah Junaid. Lamun lulus sakola ti dieu nah jadi naon? Abdi mah hoyong tiasa marentah jama beunghar jeung bisa ngatur maranehna Pak. Tah pas bangi teh si Junaid jeung guruna men. Nah rek kitu jadi naon wa? Jadi tukang parkir men. Nah wa? Kapanan kayang manehna kitu. Bisa ngatur ka jalma beunghar sakumaha karepna. Di Amerika aku ngsidayakeun riset omen. Ada risetna teh ngieun robot leutik anu dipasangan kamera. Maksud jeung tujuanna deui keur nangkep pergerakan copet. Sabab kieu teh sabeuki loba pisan anu kacopetan nya nu mimiti diuji cobana teh di Inggris. Dina waktu ngan saukur 30 menit pergerakan 30 copet katangkep kata kameramen. Nu kadua diuji coba nanti di Jepang. Dina waktu ngan saukur 50 menit 50 copet katangkep ku kamera. Dan nu katilu diuji coba nanti di urang men. Anehna teh karek ke 3 menit eta buat kamera teh geus men. Narik itu ka mana kitu ah? Oh jadi gubuk gue muruan ku copet. Aya aki-aki omen dipenta duit ku incuna. Sakit temene duit dengan cakup 500 perak kencering. Ajib incuna teh, "Wah, duit sakit main kana naon tuh ki? Mage main kana naon?" Sentuk sakit teh. Zaman enak mau main kana naon, baheula maki. Duit 500 perak ka supermarket ke saumuran maneh. Bisa menang sagala, bisa menang parfum, coklat, ciki, es krim, minuman botol, sabun mandi, Indomie, sarimi, susu bubuk. Wah hemat tuh ki bisa menang segala. Kan kuai nang rada susah. Nah konaon gitu ki? Sebab memang loba CCTV we kapanan. Aya budak lalaki omen. Kira-kira umurna karek kelas 1 SD murnaan. Jadi kita meuli cabe ku indungna teh. Ujang pamasirkeun mah cabe sakedapnya ka warung. Ngan kelamun Ujang bade meuntas antosan heula angkot cenah ngalewat. Mohon mangga mak mana ajisna? Tanya leos geus kitu mah carita teh leos eta budak teh omin. Teh kadon ka warung cenah. Menang sajam mun dinagoan ku indungna wae mulang. Indungna teh hariwang. Tuluy nyamperkeun ka jalan. Pasti jalan teh keur ngacantong eta budak teh. Ditanya ku indungna, "Ujang, nah hapat kejanteng wae di lain ka warung. Mohon pantari saur emak, pami Ujang bade nyebrang. Antosan heula angkot nu ngalangkung. Da teh tadi kita ya angkot, Mak."